telepon. Nah, aing yang nomornya di dia cenah telepon aing telepon lah. Halo. Halo. Soraan nya nu ngajawab. Wah, soraan ki nu ngajawab jelema teh. Halo. Ieu nama nu kurang panjang apa? Dah, goblok dah aduh. Dah, aing ngeup panjangan kalak ya. Aduh. Halo. Jelema anu di jerona yo. Halo. Si Ece kerenaan itu. Si ganu burung. Halo, jelema watu. Aduh. Teuing aing. Halo. Cak. Nah, goblok. Lu bisa record setan. Lain ari Ece ada naonan. Aing keur telepon. Ayo goblok, aing mere telepon aing dia. Aing keur nyobaan. Aduh, aing harusnya telepon saha emang bersaha. Telepon Saddam Hussein. Saddam Hussein mah geus maot atuh, Cak. Oh, ya pengen teu nembalan atuh. Aing telepon di halo-halo wae. Aduh, ampun teuing. Aing pesen minyak. Minyak naon? Minyak bumi. Ya minyak babi goblok. Aduh, aing mah ampun teuing. Telepon aing menang telepon pamere. Pamere saha? Sama mere teh nyaho. Aduh, Keun urung ong ieu kumaha tuh? Bantuan Gusti saong. Coba ngendek ke sungai sana ladarna. Ngendek ka mana tadi geun muncelep kana irung. Lain otakku jeung ngendekkeun. Aing Telepon ieu aing. Putar-putar ge eueuh soraan teu kadenge tengah harewas-harewas acan. Keur sore mah aya soraan. lu nya. Wah didengekeun teh nginjem ulah 100. Kesenian digantian. Goblok cek teh wong gantos saw tapi jom ketan cek teh. Aduh aing. Aing waduh. Ya, Cek. Hah? Orang nanya Cek ke Cek. Cek pernah itu Cek pernah usaha teh gitu pernah gawe gitu di mana sugan? Pernah aing baheula ong Di mana? di kantor. Kantor naon Cek? Kantor pemadam kebakaran. Wih, bener Cek. Gayanya. Wah, edan euy. Kagak aing menang sapola luhur-luhur teh bakat ku luhur sapola aing teu bisa turunan. Atuh enak kunaon kalahan teu? Aing dipecat harita gawe sabulan aing dipecat. Ari geuning. Heuh pan aing teh keur tugas gawe bagian peuting. Jam 10 peuting teh aing nelpon ka aing. Oh, naon cenah teh Cek? Pas liling ku aing diangkat teleponna teh. Halo, sama siapa ini? Ini sudah kantor pemadam kebakaran. Iya, cek aing teh. Ada apa? Ada bisa saya bantu? Tolong ini ada kebakaran cenah. Aing pan rewas. Di mana? Cek di mana? Cok alamatnya buru-buru kadiekeun. Kayak nanti saya langsung meluncur ke sana. Alamatnya cenah di Jalan Mawar, Gang 22, nomor 22 cenah. Oh, sebentar saya tulis dulu. Jalan apa? Jalan Mawar, nomor berapa? Nomor 22. Iya, siap. Aing teh ngaulang we heula ong. teu kunaon tah? Oh. Ieu mah alamat kantor aing. Terus Ya, Bapak, halo. Ya, atuh Jalan Mawar nomor 22 mah kantor saya, Pak. Heuh, kantor Ibu cenah kahuruan atuh buru cenah. Aing teu jago. Batu-batu ku sudah luar cenah ini jero kene. ini sacorangan di jero meureun. Bapak di mana? Ya, di kantor cenah. Buru cenah itu geus gede. Atuh cek mah ngedor we tong telepon. Aduh, aing. Hi, Cek keran Cek. Naon? Cek kenaon? Ini ngalah sereh. Lasere. Oh, Jang naon sih? yang mais. Mais naon? Mais sendal bak ya. Mais lauk goblok. Iya, ya bener Cek. Nah, Ngomong-ngomong lauk Cek, ya. Cek terapi moal. terapi. Heueuh, Terapi naon? terapi ikan.
Aya kitu terapi ikan. Nya aya tuh cu. Ambe naon eta? Yo eta teh berbagai jenis penyakit teh ku terapi ikan eta mah bakal leungit cu. Penyakit naon nungkul. Nya termasuk rorombeun. Oh. Terus teh Bulut. lain stroke. Oh, stroke. Oh, kanker. Usus buntu. Usus buntu bisa cu. Jenggang buntu bisa nubaran tegang buntu. Ih, bener ieu mah serius cu, euceun rek moal. Terapi ikan. Heuh. Engke dikumakeun ku ikana. Ye, euceun mah teh nyahueun. Kumaha? Ku ikan teh kita dipacokan cu sukuna teh. Pacokan ku lauk. Heeh. Gegelan gitu. Heeh. Engke beak suku aing berenang. Aing kita dibaket tempat bang. Moal cu. Emang nyokotan penyakit gitu. Heeh. Aing sieun ah. Ih, moal cu, ndek moal. Lain babaturan aing harita terapi ikan pi ka ayeuna ting pelepuh sukuna. Hah, hari geuning. Oh, di terapi ikan sarua kitu. Ah, bisa gitu ya? Oh, da ikan keur digoreng, sukuna diaculkeun kana katel. Nah, oh, jadi ting pelepuh goblok. Goblok.